aplikasi biru mah ngalirkeun pokona di antara anu beureum, anu hideung jeung anu biru, aplikasi anu biru paling ngalirkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng dinten Senin. Dinten ieu teh tanggal 1 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal merah yaitu Hari Nasional, hari lahirnya Pancasila. Tah urang ngisi kemerdekaan teh lain ku cara perang aya namanya. Jadi ku cara ngisi kemerdekaan ku karya. Baik itu pembangunan ataupun ya hal-hal positif lahnya, termasuk konten kreator anu masih berjuang, masih pemula. Hayu orang bebarengan, orang naon ngahasilkeun karya-karya anu bisa menghibur, anu bisa bermanfaat. Jadi gunakan sosial media untuk hal-hal yang positif, memberikan informasi-informasi yang positif oge ke para pemula ataupun ke anu konten kreator anu tos lami berkecimpung di sosial media, baik di platform anu biru, anu hideung, anu beureum, anu tos di maronet. Mudah-mudahan sing tiasa ngaharasilkeun penghasilannya, bisa nambah penghasilan anu teu acan di monet. Mudah-mudahan saenggalna tiasa di monet. Ieu mah pengalaman sim kuringnya. Jadi khusus monetisasi teh aya beberapa perbedaan. Jadi tiap platform itu beda-bedanya. Aya di nu beureum memang aya targetna sekian jam tayang untuk video panjang, untuk video pendek. Jadi mudahna tayangan 10 juta tayangan per 1 tahun. Namun video panjang mah 4.000 jam tayang per 3 bulan. Jadi cepet keneh ngudag tinu video panjangnya dinu aplikasi merah mah. Dinu aplikasi hideung dina TokTok. Jadi ayeuna mah aya monetisasi konten saminya. Video-video orang bisa dibayar lamun orang sudah tercapai monetisasi. Nyaeta salah sahiji persyaratan teh urang kudu boga pengikut 10.000 pengikut anu aktif. Anu lain-lain mah sok mangapelajari buka atau cari video-video tentang tutorial monetisasinya. Terus di aplikasi biru, nah di aplikasi biru mah sebenarnya mah bingung ting target naon kudu di budagna gitu. Soalnya sim kuring oke 1,5 tahun kakarak di monet 2 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu lah di monet teh. Jadi di nu biru mah urang konsisten geusnya. Terus unggal poe posting, unggal poe ngonten, ngedit sedemikian rupa. Da kabeneran sim kuring kan konten-kontenna di nu konten komedi. Urang coba membuat video-video anu bisa menghibur para penonton. Alhamdulillah gitunya, berkembang, tayangan mulai berkembang, tapi tetap sanggeus 1,5 tahun karak bisa dimonet 3 bulan yang lalu teh sim kuring karak dimonetnya. Tapi aya oge anu terang konten, jarang posting oge video-video anu ya mungkin dina musik oge entah itu kena hak cipta atau henteu, tapi eta di maronet gitu. Aneh, anu jor-joran posting anu ya maksimal gitu nya harese di monet teh. Anu jarang konten, jarang posting justru di maronet gitu. Teuing naon tah anu dinilai ku si biru teh. Tah ayeuna saenggeus di monet si video-video teh tayangan aralus oge teu narempel dodolna teh. Jadi kadang narempel teh dina foto nya geus we posting foto ayeuna mah teu bangga posting foto mah timang cepet edit saeutiknya. Tah kitu meureunnan eta mah pengalaman sim kuringnya. Pokona mah tetap sarumanget ka para konten kreator khususna anu pemula anu acan di maronet. Tetap sarumanget anu geus di maronet oge ya mudah-mudahan bisa ngahasilkeun anu diharapkeun. Soalnya kan konten ngedit urang neangan ide itu ieu teh kan
butuh waktu, butuh tenaga, butuh segala rupa lah. Cek paribasana udud kopi wae mah geus beak sabaraha geus teu kahitung gitu nya. Tah pokoknya mah kitu lur. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pokoknya tetap semangat, semangat, semangat. Gaskeun.